ngomong mah nakon nakon naon rame jeung ieu mah salam kalam naon ayahnya udah kumaha minta supaya kuring apal ngariung teh wah maneh mah buuk ai buuk budeg maksud teh bolot hapun teh ka pamirsa sadayana ieu anu aya ditipung tipung TPI maksud teh abdi teh seueur galap ayeuna teh parantos konyol kolot maksud teh lain ngomong naon dari maneh aduh ya ieu teh di Jakarta dulur-dulur urang artis-artis urang Sunda ge seueur anu ngajait nasib atanapi nama buek nama baik urang suuk Sunda maksud teh diantawisna desiratna sarung sari ye sari kumaha ari maneh teh tuh di Jawa oge aya nu geus ngajait nasib Jawa nyaeta inu darah tinggi aduh daratista ieu daratista maneh teh pemenangkeun datang sungut dikituan disadah henteu aduh ya anu galak gitu ya kapan aya pelawak di Jakarta teh ngaranna teh kompor komeng sanes kompor aing disiksa terus bari teu kadenge naon ieu teh kompor jeung bihun ai biing jeung mikung aduh miing maksud teh tuh nya jadi batur oge di luar negeri kapan aktor-aktor jeung artis-artis teh aduh ngajait nama baik negara di antarana jet tempur Jet Li maksudnya ieu Jet Li sia nu salah sia nu bener tuh nya di Amerika Stephen Seeng segel ieu segel baing teh jadi paneumleuhan ieu teh naon jeung teu kadenge deui nya tuh dina 007 hah naon san kokompodat san koneri maksud teh duh nya aing kudu seri naon ya bu gitu naon ya dunungan urang teh ayeuna laku lapar hayang barang tuur barang tuang maksud teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun bapak maneh maot aduh lain bapak uing maot dunungan lapar belegog sabara taun yuswana bu Gusti dibales ayeuna dunungan lapar coba di mana dikuburna aduh belegog ya Allah keun bae tong diceungceurika meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku bapa tuh aduh belegog tong keun bae tong dipake nyeri hate iraha abdi bade ngiring tahlilan ahad
Tungkul aing dek nulis tungkul. Ade. Gua mau nulis lu baca lu. Bego. Bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia. Goblok. Tong dina jalanan atuh dikuburina. Jurig. Baca. Sok, baca maksudnya. Ini tulisan itu kumaha lamun urang baca. Baca. Kusihung baca. Sok, kusihung baca. Kusia. Lain Bapak Uing pae. Atuh mun kita tadi pan kitu baik oke belegog maut aduh mana cek kumaha dina tulisan teu dikieuna maut baca aduh terus baca terus tapi dunungan uing teh hayang barang naon kacuna kapalih ditu belegog tah eta hayang barang bang semplak barang akan barang bang semplak barang akan baca kumane dunungan orang teh hayang barang bang semplak anjing aing salah aduh aduh ampun cing uing mabet galap ayeuna mah ngomong teh euy cing kumaha beuki kolot teh kieu geuning Tina naon asalna? Tina naon dewek asalna jadi galap kieu aduh kieu maksud teh kara premios aing aduh kebenaran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema aduh saha ngaran manuk aya manuk maneh makhluk leuweung punten ya kuring bade milu ngaliwat tina naon ke urang pada miheula sakedeungnya saya tadengekeun hawar-hawar tadi lebab naon aya tatabuhan muni geunah kadengena meureun dinya teh aya nu hunting hunting hajat maksudna eta sora silung sinen eta sora rebing rebing rebab galap beureunya teh kadenge sora kentut kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mah mun nora wesok ka sora bool bool bonang sok terus nyiksa nya nyoper eta nu ngeunah pisan mah sora sarman aduh sarman utit bang utit saron maksud teh tah geuning jelegur teh sora golep golep goong naon anu diseueuran seueuran seunceurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hampura uing teh kieu sora teh ieu bahasa teh gaib gaib galap uing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu pae gebuk nepi ka kieu
wilujeng tepang sieun rupina urang ieu urang asli urang pedaleman geningan tau kayaknya maksudnya nuhun ari unine are uninga mah galap meureunnya euy kitu urut kering urang teh kungsi gering pantura pantura panas maksudnya obat teh ngadahar ompong ompong obat nah tetenya kalau dijadikan si Kamak kakaran apa si akan naon seueur nya Syuri teu bulan dong jago sia uing teh ungas ingus aya angin kaitu bau-bau bangsa manusia ari pek teh geningan bener pisan teu nyalahan di jugjug teh ka dieu aya maneh Agnun saha ngaranna uing lan upami dipercanten mah ngaran kuring teh Agnes Monica. Agnes Monica menip depak kieu. Hari itu anu tukang tikus enang. Oh, tikus eleh deet. Kus enang maksudnya. Tak kebenaran. Najan mungkir dages takdir najan mumpang dages kadar milik diri bagja awak dek lompat kamana ngabecir tangtung diberi dek kabur tangtung disusul aduh lagu naon teh bahduk dek bahdukun maksud teh nya eta karangan Nang Quraisyin Nang Kurnia nah atuh aing teh